Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng panggobrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna si Gombrang gitu. Gombrang teh ngagorombrang tiasa cenah para mitra. Sebut gombrang gumrung gambrang tiasa. Ieu logor cenah kitu gombrang doh calana gombrang cenah kitu. Aduh dasar si Gombrang ya. Mangga tuh para wargi urang teraskeun hanca dongengna judulna si Gombrang karangan Dede Rukmana KS ayeuna nincak bagian ke-8. Pocapkeun para wargi si Gombrang harita geus aya di lembur kitu tanya namun nyanak 2 istri. Nining mah memang anakna ieu Abah Jabur. Atuh salajengna para wargi sadaya sareng Nyi Imas kitu. Atuh salajengna kalakuan si Gombrang mah kitu kalakuanna para wargi sadaya. Namun ai hatena mah bersih. Duh ieu mah ya. Jadi mun kasabatna mah para wargi si Gombrang mah disebatna ge batok bulu isi madu cenah kitu. Ai buluarna mah siga teu puguh kitu. Alah nyarita padupok asal pok. Namun para wargi ayatena bersih. Liri barat ieu buah manggu. Ai bodai luarna caketeuk cenah kitu. Mun beureum teu pantes beureum manggu mah teu aya nu pikaresepeun para mitra beureum manggu mah cobi gara mangga. Benten sareng beureum dalima duh pikaresepeun cenah ai merah dalima beureum dalima. Tapi beureum manggu teu pikaresepeun. Namung eusina bodas bersih sugan mah. Kitu. Sareng tara ngabohong deui para wargi ai manggu mah cupatna 7, lebetna ge 7. Cupatna 6, lebetna 6. Ieu ciri-ciri para mitra jalmi model si Gombrang. Budakna memang tara ngabohong gitu, jujur. Sifat-sifat model si Gombrang. Namun ai kalakuanna mah kitu. Lamun anu anyar-anyarna panggih mah siga-sigana mah tak kesebel atuh ningali si Gombrang. Mangga para wargi urang teraskeun hanca dongeng nu judulna si Gombrang karangan Dede Rukmana Rita Bah Jabur nyarita. Monggo selain hareureuy bae kadinya. Cing pikeun lampah saterusna urang kudu kumaha. Moalnya maneh rek terus ngantep nu jadi indung. Turna moal aya belana kanu jadi bapak. Tu tempo aki maneh Ki Arnasan jeung Ma Iso nini maneh kahesean ku maneh teh Gombrang. Ih, tong kitu kumaha Ki? Oh, aki uing teh. Aya aki uing teh kumaha Bah Jabur? Aki maneh kiwari keur gering ripuh. Keun bae gering ripuh mah manusia atuh lah. Jeung deui geus kolot maneh terus jag-jag wae atuh. Hirup moal 100 tahun atuh Bah. Hirup bakal panggih jeung poe akhir nya teh maut pingaranina. Umur pokona mah ye pokona mah ulah hayang saumur-umur. Pokona mah ye urang mah diri mah teu bisa dipungkir kadar teu beunah disinglar geus dat waktuna ajal mah kudu ngarasul da kabeh bakal ngalaman atuh bakal ngalaman maut kitu. Geuning katerangan ti para ulama ge nyebatkeun kulu nafsin dai qatul maut kitu. Nah ieu teh katerangan jelas pisan. Urang mah sing sakur anu aya nyawaan mau baris maut atuh kitu cek si Gombrang. Ari keur bener maneh teh Gombrang bener ari geus ngaco mah tapi amakeun batur. Aduh jalan mah tu da teu anger dina hiji martabat. Aya kalana salah aya kalana bener. Bener terus lain setan lain malaikat atuh. Salah terus lain setan gitu. Aya nya dajal mah sifat mah tu tarajeg jijing hiji pamadegan. Antara setan yang malaikat jalma mah. Dah maneh maing sok tara. Ya memang mun dipikir para badinya nama euy cacakan kula geus sakieu kolotna estu ning kapopohokeun ka masjid ge euy pikeun ibadah teh bener euy tapi euy. Nyamang tara ka masjid. Eleh ku uing atuh uing mah getol unggal poe ka masjid. Naon ngalakonan salat ka masjidnya. Aing mah lain salat mah tara salat tara kaliwat atuh. Nya naon atuh getol ka masjid. Kontrol we bisa di jero masjid barala jeung loba lama ieu ramat lancar. Ai salatna sok geus puguh we atuh. Ayo pokoknya mah lah. Sawala di lemur ieu mah ngan uing we nu panglobana puasa Ramadan teh. Syukur tamat. Puguh we tamat atuh. Puasana lain bocorna kasabalahan sia. Aing mah dasar sia mah. Lain aya kuduna mah ering sia teh.
lain kumaha pengalaman di panjabat deh cek Mang Rastam akhirna mengkol ke jejer carita kana sejen perkara. Saterusna Ki Jabur jeung si Gomrang pada ngaguar pengalaman. Harita teh para mitra sadaya ayeuna urang tuna heula nu keur silih bagiakeun. Kocapkeun kalalodra nu geus aya di lelewek lemur duku. Nyaeta lemurna Ki Jabur nu dianggap jadi ulon-ulon kaributan ku pihak Ki Jaladri. Nu nepi ka Ki Jaladri menta bantuan ka Ki Jembar. Nya Ki Jembar ngutus kalalodra nyata Raja Jin anu kongas kagagahanana. Kalalodra masih nguriling di harita teh di awang-awang. Anjecle dina mega malang ngancik di sajabaning langit. Mangsa eta kalalodra bingung pikeun pitempateun dirina teu lila eta Raja Jin kedal lisan. Waduh, kakara kapikir diri aing bisa ngamaco mantara, tapi bingung pikeun nganyerek yeuh. Nah kudu di mana tuh kapikir memeh ini? Waduh, ai padu clok sok sieun diusir deui. Leuheung mun balageur yeuh. Kumaha mun karalak jeung kakara celek geus disentak. Tapi geuning katenyo ku aing di antara rentuna Sunan Imah jeung rajegna tutuwuhan aya tangka nu genah pikeun nganjerek aing. Nya asana di eta tempat aing nganjerek ieu. Diri aing bari setumaninah moal kagiri di kubang sanulian. Sok sumawona ku jalma nu teu bisa noong ka diri aing. Nya aing rek nganjerek di eta tangka nu hieum jeung keuman mun dipake ku aing. Aduh, kenah sigana moal tiris teuing. Cek kalalodra para mitra jin ge aya katiris. Geus teu loba deui itu ieu. Belesat jirimna ngabelesat nyororo ka handap. Saterusna mulubus ka hiji tangkal anu gede jeung harita teh para mitra nyaeta tangkal siga-siga nama tangkal naon tah anu aya di tengahna eta lembur. Tetela para mitra sadaya kalalodra asup ka hiji tangkal anu gede. Eta tangkal memang iuh pikeun dirina, pikeun nyumput dirina. Atuh para mitra tatangkalan memang baheula masih kene loba ngagegedeg atuh. Boh tangkal anu memang kacida pisan geuman jeung sajabana. Malah mah cicingna eta teh manehna dina tangka cangkring anu memang kacingali lamun jelema teu bisa naek lantaran lamun naek kana tangka cangkring moal anu bisa lantaran tangka cangkring mah loba cucukan. Genah karasana ku kalalodra cicing didinya. Mun batur mun jalma mah karasa cucuk teh tapi kalalodra mah genah we nu aya. Tetela tempat sakit genah jeung betahna. Hawa teu hareudang atuh tetempuan bisa awas kasing saha nu lalar liwat. Beres. Keun sia rasakeun pangeusi lemur duku. Mangka aran dikatong genah galeuh. Kula geura bagiakeun. Keun moal kadipateni rek diwara heula malar maranehna kabeh babalik pikir deui. Kitu cek eta Raja Jin katelah Ki Kalalodra. Demi harita di eta lemur kayan ngadak-ngadak. Ruy-rei karareueung samalah si Uhil jeung si Kardus. Anu mancen rona. Peuting harita para mitra si Uhil jeung si Kardun beteu tembong bijil. Tapi harita Pak RT anu ngontro rona gentak mere nyaho kanu boga pancen. Yen peuting eta si Uhil jeung si Kardun nu marancen rona. Oh luh satadina mah euy hoream rek kaluar ti imah teh Pak RT luh. Nyaita tulah khawatir bet asa barareda ye. Wayahna jang udil. Demi ieu mah demi katengtreman urang. Demi katengtreman urang sakabehna. Yung gara sampeur tu jang Kardun. Yuh. Nya tu mangga PRT lah. Puting ieu kuring rek mancen rona ngan kadewe ye. Eta jeung nu sejena mun ngarona tong ditukeur ku duit. Ngarona mah ngarona we alasan capek sabab kewajiban kudu jalankeun. Sabab keur kepentingan sakumna ieu mah kitu. Jigakeun kumaha rek ditepikeun. Kanu poe isuk kagiliran rona jeung moal kanu poe isuk wae tapi ka sakabeh rakyat ka asup rakyat lemur duku. Jiga atuh geura sampeur si Kardun. Pak RT ngajurung laku kasih Uhil malar gancang ini pikeun mancen gawe peuting nyatana ngarona di lembur. Gaduh tadina mah hoream itilah tadina mah kuring trek api-api gering we ngan sieun gerinyaan. Atuh lapur mun kuring gering si Ocoh moal bisa diapelan meureun. Cek si Uhil saterusna miang pikeun mancen rona bari sakalian nyamper si Kardun. Ieu mah ya aing mah tak bener-bener hoream ye. Angin mingga gelebugan. Aduh anjing meni banting babaung gitu. Kayak setan we bae genderewo ye.
jengku ngadak-ngadak bulan tenemongannya sigan ngewa ke aing padahal mah ieu muntih salah keur ningang wawalasan tanggal 14 ya. Tapi nah bulan teu biji kalah ka bentang we ting carelak sigan nu silih kicepan. Tanghi tong disalarai teuing baraya ieu kuring ye tanghi. Cek si Uhil bari nakolan kohkol ngabejaan ka pangeussi lembur yen peuting eta manehna kagiliran ronda. Tekung silila harita si Uhil anyog kaburuan imah si Kardun. Si Uhil terus nyadakeun kohkol bibirna terus nyarita, "Dun, tong nyang koyot wae Dun. Ya ilaing peuting ye teh kagiliran rona ye bareng jeung uing ye. Bisi Pak RT ngamok euy." Nu digegero nyaeta si Kardun nu memang si Kardun geus sare harita si Kardun kageuingkeun ku sura kohkol. Satu cenah kolan kohkol deukeuteun imah dewe. Teu sopan pisan sia nyaho baturkeun hees. Der kohkol ditakolan jigun hayang puas si baduel sia. Cek si Kardun bari merelek heula. Ih, lain ngaganggu euy teu inget ilaing giliran rona. Maneh jeung uing teh jaga lemur euy. Cek si Uhil nyelengkeung ti luar. Poho hampura euy rarasaan teh bagian. Nya inget ieu rarasaan teh poe Rebo. Sok aja heula tuh Hil. Kuring rek beberes heula ieu teu karasa sare ti sore kene. Malum keur capek meureun. Kieu jalma kuliah Asmad mah teu euy lah. Heueuh capek ari teu kitu teu kieu meureun moal manggih dahar meureun nya. Tema si Kardun bari terus cengkat. Saterusna muru kana panto nangtung bari dukong koyang sarung. Sedeng leungeun nyekel kohkol jeung panakolna. Sanggeus panto dibuka sup si Uhil abus ka jero imah. Satu tasna dititah abus. Lain saengan urang wungkul euy aing Mang Rastam jeung Aki Ehon moal diajak ngarona kitu. Puguh eta ge atuh kudu namanya. Urang ngeunah itu teu ngeunah urang atuh heueuh ngeunah teu ngeunah Eon. Sarua rakyat duku, sarua kudu mancen rona. Ayo atuh urang sampeurang lah, dewek mah euy lah. Batur ngobrol tadi teh. Wah, ayo atuh tapi kelanan kuring asa boga peuyeum ye cau ye. Peuyeum cau ye lumayan tambah lapar di jalan lah. Peuyeum cau rek urang ludang heula tas ngaludang dari teh ketang. Tah lumayan euy aya cau eta tah. Tah cau naon tah cau raja cere euy. Sok atuh kaluarkeun nong dipendem wae boga dahar teh. Sing bulukan ke lah. Sok hariekeun malo kuring can keusian ye. Can dahar gitu. Dahar mah acan. Nganyata nyatu ngeus euy. Eta ukur 3 senok lah. Hancin geuning 3 senok ieu mah. Aduh. Nyan alus dahar sakitu mah euy bisa awet. Heuh lain. Pokona mah 3 senok temok. Cik si Uhil nyarenge baduh sia. Lain hancin kitu mah turwong sia deuh. Jadi pokona mah lah. Mun maneh jaranan ieu we si Soko lah. Naon ari Soko pana? Soko mah pokona mah tarapoh kana kejo atuh ya sing kaburu peuting ye lapur geus sadaya tali brake modarekeun geringkeun geura api-api molor tuh geus kitu mah si Uhil jeung si Kardun jerat jerut tarurun bari awak buni ku simbut gilig peuting eta rek maksakeun ngarona tur nyampeur ka Mang Rastam jeung Aki Ehon. Tanghi oi tanghi. Nyaring tong tali bara teuing dulur. Kitu ceuk eta dua rona. Caturkeun kalalodra nu aya dina tangkal harita teh. Dina tangkal cangkring di tengah lemur dukuh kalalodra anu nampa pancen ti Ki Jembar. Peuting harita teh manehanana arek mimiti ngalaksanakeun pancen. Sawalah waktu RT dukuh nitah ngarona ka si Uhil oge tug nepi ka si Uhil nyampeur ka imah si Kardun. Kalalodra geus nyahoeun maklum bangsa jin mah seukeut panenyona, seukeut ambeuna leuwih seukeut matan panenyo jalma biasa. Bareng jeung angin nu beuki dieu beuki kegelebugan, tur dibarengan ku ragegna ajag nu babaung, harita kalalodra kedah carita. Peuting ieu kula baris ngalaksanakeun pancen ti Ki Jembar. Ngan kudu kumaha heula pancen kahiji. Ari sabab kulangan saukur dititah ngawara, kapaksa diri kula rek ngagibegkeun awak. Malah rejilim kula bisa ngalobaan. Kitu ceuk kalalodra nu saterusna kalalodra ngagibegkeun awak. Rengse kalalodra ngagibegkeun awak nan ari celeg teh. Puluhan jirim nu sarua jeung kalalodra geus ting jarga. Samalah mun hiji, nu hiji nyarita nu sejen sarua nyarita. Ayeuna kaula nugaskeun ka anika sakabeh
Penting ieu Andika kudu bisa ngawarah ka pangeusi lemur duku. Tapi tonggak kakabeh saeutik-saeutik ayeuna tugas keur Andika nu opatan. Penting ieu rakyat lemur duku rek marancen ronda, tah pancen Andika nu opatan kudu ngaheureuyan eta jalma nu opat ku masing-masing cara. Sakitu pancen ti kaula junggera indit heureuyan eta nu ngalaksanakeun tugas ngaronda. Cek kalalodra nu asli demi harita rek cek jirim kalalodra nu palsu tumanya kanu asli. Dupi tugas kena kumaha sun? Na samikeun atawa dibenterkeun? Nyatan tu bedakeun euy. Nu saurang sina seserian tangtuna nu seserian kudu dieleketek kelekna. Atawa eleketek cangkengna naon malar teh seserian terus seserian. Sedang tugas kadua Andika kudu bisa ngahudangkeun amarah anu ngarona ari maneh kudu bisa nyerikeun anu ngarona keun sinarame pokona mah sedeng pikeun maneh wayahna jalma nu saurang kudu sina igal-igalan kumaha ilaharna nu gelo we kitu kumaha kaarti cek kalalodra asli kajirim kalalodra mamalihan kalalodra nu mamalihan kabeh ngajawab ngarti geus kitu mah ieu jin opat si ciptaan kalalodra terus miang maksud rek ngalaksanakeun pancen ti dununganana. Caturkeun para wargi sadaya, nu ngarona peuting eta ngarona tetela opatan luyu jeung caritaan kalalodra. Samala aki ehon nu tadina moal ge kapaksa kaluar ku sabab dipaksa ku si Uhil. Atuh geus teu bisa kumaha nya kapaksa sakabehna init pikeun mancen ngarona. Waduh sia tadina mah aki teh moal ngilu ngarona deui Uhil. Ngan ku sabab inget teh hiji kawajiban euy nyamilu we tuluy. Aduh, nya pokona mah kapaksa euy ngilu ngarona. Ih, naon teh kawajiban jeung los-los kana pokona mah kitu segala. Pokona mah ye. Jadi pokona mah ye urang teh ulang geus tugas kitu. Ya kita ingat kana kawajitan lain kawajiban euy aduh. Mun kawajitan mah abis di dahar mulut. Dasar rakyat kitu jo tukang barang hakan unggul aing ya. Jadi pokona mah ieu tugas urang ki kawajiban dina ngoning ngajaga katentreman kampung. Tahu maksudnya gitu. Kewajibannya saya pok inget tadi keur ngadahar wajib. Jadi nyebut wajib teh kawajitan. Lain hawa peuting asaruri rek kadari eungki euy. Dara-dara disasari euy lain kumaha euy pelaku teh nu mangrasam jadi henteu. Aki ehon mengkolkeun jejel orobloran ka mangrasam. Nya kakara ngabebagal we taneuna mah ki. Da teu kuat meuni teuas lah kapanasan meureun da. Eta pare aki nu dilebak ti sisi walungan keur kumaha? Yo keur cari cing we teu ka mana-mana pare mah. Na pare nama cicing moal nya lulumpatan. Nu dimaksud teh geus keureuneun atawa keur kumaha? Kateuy ngaki mah teu nyaho pare lalakina. Teu nyaho pare awewe nya nu mah nu keureuneun nu henteu. Yo aing mah si aki kalah ngaco. Nu dimaksud ku kuring teh naha pare geus koneng masih kena hejo atawa geus mamiti rampak. Oh, dan nu ngabandungan ku aki mah nu koneng mah kamari teh pahit di sisi walungan. Pareng cair lah herang jelas kelempenganana. Nganya kaju teuing koneng teuing ka teh hejo keun. Sidik mah duanana paralit ngalalempeng itu ngagagala lempeng. Cik aki udah aing mah. Tong ditangap atuh lah mangrastam aki-aki 7 mulut kitu mah. Aiteun teh antukna opat jalma nu ngarona teh ngadon saleserian. Antukna para wargi sadaya eta opat jalma nu ngarona teh ngadon saleserian. Asa geus liwat tengah lemur itu euy. Lainnya euy pangeusi lemur meuni kabeh tali berasarena. Meuli teh nu nyaring kilang bara atuh kamar susugunya euy. Meuli teu kecet-kecet siga nu keur kadempet we. Kadempet naon make kadempet segala. Oh jiga nu keur kadempet kelek jejeretean. Perpet jengkol. Aduh nyaan ye. Aduh lepet-lepet jengkol mahoni lepas deui ku nini cenah beunang deui ku aki. Tuluy aduh pokona mah nyaan. Nyaan eta malah perpet jengkol malah jajahean.
anjing sok banyak Arab sia. Kumaha lamun anu ngewaeun dulu. Ngomong tempat wae sia. Betul teh. Sok aya kituna ieu. Keun mana kalau pidak kadar ngadongeng ieu mah. Tapi benernya sakitu dongeng kabeh jalma utamana mah. Nu nyaho kana dongeng raresep euy. Da kuring resep kana dongeng deui si horeng dongeng teh aya keneh peurahan nya geuning. Mending ditempo jeung di Bandungan. Nu sok ngadongeng kabeh hampir kabeh euy jari jelema. Teu pira tukang dongeng ayo. Cenah ngaboboro budak cengeng. Nanya kitu teh kehon. Luka teuing aing mah resep kana dongeng pangadulan si aja masuk ngadengikeun dongeng teh. Kajaba mun keur salse keur tenang kakara dewek sok rajin ngadengikeun dongeng dulu. Cek aki ehon. Akhirna yo patrona terus kukurilingan bari nabuhan kohkot. Tanghi cenah cek si Kardun. Tuna nu keur ngaronak iwari kumaha jin ciciptaan kalalodra dina mangsa eta. Opat jin ciciptaan keur narangtung ti luhur suhunana imah. Kadenge jin anu saurang nyarita kieu. Geus mojoh nya euy, sabab bisi maranehna kaburu ngarampih deui. Sok urang mimitian maneh ngaheureuy anu itu nu ngaran si Uhil. Pek sina ceurik maneh eta. Nu kelekna kelek kete ke sina seuseulian. Cenah eta nu kayenge ku urang ngaran Kardun. Sedang maneh nu aki-aki pege sina amek-amekan. Ai kuring nu itu tuh nu umurna sedang. Eksina igel-igelan sok babarengan euy meh rame. Cek eta jin anu opatan. Atuh geus kitu mah opat jin teh ngalayang tuluy sakabehna pada ngaheureuyan jelema opatan. Aya nu ngeleketek, aya nu nyiwitan. Aya nu terus nitis temahna mah eta jalma katitisan jadi amek-amekan teu pupugu. Pon kitu di jin anu hiji terus ngaheureuikeun. Leungeun Mang Rastam jeung dua sukuna aya puguh Mang Rastam. Harita Paramitra katempona siga nu keur ngigel. Kunu pangheulana keuna anu pangheureuyan teh nya teh si Uhil teh pupugu beceurik di ibarat budak leutik. Ampun domat ya. Lengan yang dua suku bataya nu nyotoan. Aduh, tolong. Cek si Uhil ajret-ajretan ibarat budak bolon. Kunaon maneh Uhil? Lampahna beutik budak leutik. Cenah bari teu karasa si Kardun babarak katakan. Kunaon je getek bedul. Getek bedul. Cenah cek si Kardun teu puguh beceserian kajadian saterusna. Aki ehon nu satadina rek jadi nyarek jalma nu duaan akhirna aki ehon sarua terap ka aki ehon lain seserian tapi amok-amokan. Ye bangsa teh kunaon nyaon cenah tuh. Jeung walikat mun asa edung aramesan cio. Aduh. Kau basugan goblok gimana? Aki ehon teu puguh. Atuh para mitra, teu puguh ka saha nu dicarekanana sedeng nu keuna teh. Maka Mang Rastam beda. Mang Rastam sakitu tilu. Batur lir anu teu areling teh Mang Rastam atuh api lain ngan rengkenek Mang Rastam migel siga nu ngeunaheun pisan. Aduh, ieu mah nya kemang beureum. Naik kana ieu, kana gaplek. Tak bilang. Tingkeung bilang tingkeung ya Pak. Aduh nya nalabatan kenang we ayeuna nyanyi ringki ya mincina mun nikmat kieu aja. Belak aduh ya aduh sor kayaknya aduh ganti lagu pokona mah lah sok kadinya siap lah. Mundur sok. Ah, bener ya. Siap, hup, iya, hup, syak, iya, syak, aduh, mending ngeunah lagu aduh. Ganti deui laguna ieu. Hup, dah pokona mah ieu. Iwir dina gawir heup lah. Melem siki nangka tutung cenah. Jing nong, dua ini kencar-kencarkeun. Aduh, kitu cek Mang Rastam teu sadar kana kaayaan diri. Mang Rastam harita ngadup ngigel we ibarat anu keur ngigel bener-bener. Sedangkeun kalalodra nu asli barang dirina ngabandungan opatrona keur diheureuyan kalalodra seuri meuning ngagagap. Ya, sedangkeun kalalodra nu asli barang dirina ngabandungan opatrona keur diheureuyan kalalodra seuri meuning ngagagap.
kop rasakeun siaran dika moal eureun tina pokona mah ngaheureun batur kula. Nu cerik bakal tuluy cerik, nu ngigel bakal tuluy ngigel, sedengkeun nu seserian bakal tuluy seserian. Ponu kolot bakal tuluy ambek-ambekan, rasakeun sia ku tulang beheung deuleu. Ceuk Kalalodra nu nyerangkeun ti luhur tangkala cangkring teh. Kayan ronak itu akhirna mah kadengieun ku Pak RT. Anu memang na peuting eta RT sarua keur patroli nu mancen rona barang RT ngabandungan. Patrona ibarat jalma teu eling gentak RT kaluar maksud rek ngawarah rona. Ye kunaon atuh ieu teh? Dicita ngarona bet kitu laku siga nu teu hararideng we. Mang Rasam, kolot-kolot kala kang ngigel atuh. Eta si Uhil di Bandungan cita tadi tereureureureut ceurik. Aya. Kunaon ieu teh kajadian teh bet? Bu eta si bos si Kardun cecengiran kitu. Bu. Palang siang ka sarumahan yang tu beres ye. Naon ai maneh saladar teu Uhil? Eta maneh bet ceurik ciga budak leutik atuh. Aya nu nyocoan atawa maneh teh kumaha eta teh? Coba eta si Kardun di Bandungan cita tadi terus cecengiran. Kardun, eling teh ai. Cek RT gesa samar pola harita teh RT. Aduh, Pak RT, aduh, luar urang gigi jeung kuring dia. Blak tidu bilang. Ingong tang lu ting bilang. Ingong doh gitu wah. Aduh, ya wa gaya lagu ya. Pokona mah lagu aya polos tomo. Pokona ya. Pokona malah meningeunah kieu ye tata. Sok sana rek hujan ge tenang we, urang mah sok lah sok. Duh eta sinen kurang tarik sorane. Sok lah. Sok maju-maju ka mah. Ayo sok. Mang Rastam teu malire ka RT nu cocorowokan. Aduh aing masih serahkeun macan disiksa kieu bae. Serahkeun aing saisuk teh. Si Uya noroweco bari tetep ceurik. Waduh. Nah kunaon atuh ieu cenanya tetela kabeh geus kakeunaan panyakit. Aya naon atuh da sidik tadi masih Uhil teh teu kuat teu kieu. Tapi nari benyebet laku lampahna kieu kabeh ceuk RT. Kajadian saterusna pangeusi lembur dukuh kabeh nyararing sabab kageingkeun kudu sesirian jeung nu ceurik ditema kudu amek-amekan. Oge Mang Rastam terus igel-igelan. Sakedeung kayan lembur dukuh geunjleung sakabeh terus harudang panasaran ku kajadian. Mang Odeng katut anu sejena sarua pada daratang ka tempat eta kajadian. Uhil, maneh teh euy, kunaon teh cing atuh tong ngira-ngira kolot. Paman maneh teh geus gede euy kunaon maneh teh Hil kunaon cing ngomong atuh ka kolot. Na geus hayang kawin maneh teh. Lain direk dikawinkeun euy tapi abah keur neangan heula waragadna. Jeung kudu inget apaan maneh teh can boga pagawe anu tetep. Jadi rek diparabah naon pamajikan maneh mun kawin beh dieu. Abah teh sanggup cenah ye. Pokona mah mere risikona euy ceuk Mang Odeng nyaeta. Bapana si Uhil tumanya kitu teh nu jadi anak kanu jadi anakna ku sabab panjang ka Mang Odeng si Uhil ambek kapegung pedah geus hayang kawin can disatujuan. Si Uhil estu ning teu malire ka Mang Odeng terus we ceurik sabalah geuning norostos ngomong. Lamun geus teh suka mah aing teh serahkeun we aduh Adeng serahkeun aing teh serahkeun ceuk si Uhil kalah beuki ngaco. Puguh Mang Odeng kuat gogodeg teu ngarti ku pola anak. Ai. Kumaha mimitina ieu anak kuring teh Pak RT? Kateuing atuh Mang Odeng. Puguh kuring geus teu nyaho ieu teh. Ngan tadi mah si Uhil jeung nu sejen teh teu kuat teu kieu. Kakara katangan waktu kuring rek matroli we, ari sugan teh bobohongan jeung biasa we keur hareureuy. Tapi ai tuluy diantep bet kalah ka maceu. Kuring ge lieur Odeng lah. RT luput teu nyahoeun naon sababna pangna jalma nu opat bet kalaritu laku lampahna. Ieuh. Jeung eta Pak RT si Uhil teh nyaritakeun serahkeun gitu apaan terangkuan yen pun anak can kawin atuh ka jajauheun atuh naon teh kana kawin teu ngimpi-ngimpi acan. Mah eta kuring jadi kieur ieu teh. Lieur emah ye jeung bingung we atuh. Ngabandungan Mang Rastam tuh teh nyok kalah terus ngigel. Tuluy we meuni hutet kitu meuni hutet. Kepak tilu cenah siga nu api lain we. Kalah ka kuring ngajak ngigel ka kuring cek RT. Lamun RT jeung Mang Odeng keur bingung kumaha cara mereskeun jalma nu opatan, sabalikna Kalarodra keur anteng merhatikeun dirina semubungan. Wah sok siap
Alah sing bentet bungan Aranika sakabe karoreng laku ulah lain teu karunya ka Aranika kaulah ukur darma ngajalankeun pancen ti Ki Jembar nu dipentaan tulung ku si Jaladri ku kituna kop geura rasakeun cek Kalalodra seuri siga nu punggah naker kaayaan terus beki ruksak we samalah lain Mang Odeng jeung RT Wungku anu baringung tapi pamajikan Kardun anu kakarajol Jol datang sanggeus di bejaan sarua pitu samalah aya leuwihna pamajikan Kardun maklum awewe mun sagarupa tarat tinggal jeung ceuri atuh kaayaan jadi tambah matak pikagem Kang Kardun kunaon ieu ieu ceuk kami oge tadi tong ngarona nyaho geus capek manamangih ka resep paresep naon atuh Kang Kardun teh ceuk Nyi Ocih rawah riwih ayeuna mah geus heula saware wayahna tarungguannya di dieu nya sedeng kuring rek nepungan Ki Jabur katut Jang Gomrang anu kabeneran Jang Gomrang poe teu ka mana-mana jadi rek dipentaan tulung sugan Jang Gomrang bisa narekahan ieu opat jelema opat nyaho gatukeun ieu mah ditungguan ku kuring Pak RT jung atuh Pak RT karunya kasih uhil kita tadingan ceurik we teu eureun-eureun komo itu mah Ki Ehon maka-makan we meuni basdis eta mah napa sia jeung ninina kitu untung ninina teh nyahoun maklum geus kolot nyahoun tada teuing we piramieuna na heueuh jiga nama ditembalan cek Mang Odeng nya atuh kuring rek inditnya kade sing bener ngajagana Mang Odeng palang siang aya nu teu beres jigana ieu cek RT tuluy indit ngajugjug ka imah Ki Jabur Pak RT nu maksud rek ka imah Ki Jabur ka karet tepi kapengkolan geus gok manten jeung jelema duaan nyata Ki Jabur jeung si Gomrang. Para mitra sadaya, Pak RT nu maksud rek ka imah Ki Jabur. Kakarage tepi kapengkolan geus gok manten jeung jelema duaan nyata Ki Jabur jeung si Gomrang. Reka mana Pak RT jiga nu rurusuhan jeung didenge-denge ku kuring. Di tengah lemur bet asa rame aya naon Pak RT oh sakieu peuting keneh jalma geus rame aya hiburan ieu teh kalengin naon seserian jeung nu ceurik aya nu kakawihan jeung kakenangan jeung nu kaedanan we kaedanan ku panayaga jeung kaedanan ku sinden aya naon ieu teh Pak RT aduh kabeneran tepung di dieu doh sumuhun ieu Ki Jabur oge Jang Gomrang ngajak mang rek nepungan teh ngan untung we pedah di dieu ieu pa ieu pangih di dieu kieu geura yeuh kelalakonan beureuh yeuh barabat Pak RT nerangkeun kajadian nu kiwarikeun ka alaman ku opat jalma sareng ngaguar carita pok Pak RT mungkas caritana tak kitu mata kuatir mata keuheuh jeung karunya utamana mah ka opat jelema nu keur ngarona cek Pak RT cuma 5 ngadenge eta beja sakedapan Ki Jabur jeung si Gomrang ting harulang da puguh bingung jeung teu ngarti kunaon ka tempat eta bet aya jalma nu kararitu tara-tara ti sasari Uluh tete lah metak susah mikiranana bingung kudu kumaha cara ngamankeunana jeung kumaha cara nyageurkeunana cing atuh jang bantuan mikir kudu kumaha ieu teh cek Ki Jabur netep ka si Gomrang dasar jalma sok ngalobakeun heureuy pokna teh aduh kunaon antep Ki Jabur mah ge urang teh marena ge geus capeun mah tuh eureun sorangan keur manggih kabungan nu seserian nyaeta Ki Kardun kaseng serem ku teteh nyewaan meureun jadi seuri tuluy aduh si uhil ceuri tuluy meureun hayang kawin ku Mang Odeng teu satujuan keur antep lah kudu susah-susah atuh cenah eta Mang Rastam igel-igelan tong dicarek ya Mang cigana mah Mang Rastam keur diajar ngigel ku sabab ngigel atuh di naon teh di imah dicarek ku pamajikanana pindah mun kaburuan kitu eta Ki Ehon urang mering teh makan tong kaget sigana keur pasya jeung ninina ku sabab amak candipur nyameureun terus ngopeus keuyang ka bawah ngarona kitu cek si Gomrang estu sangeunahna tanpa make pikiran hai ieu teh lain deui ujang katempona mah tak kuatir teu pupuguh Ki Ehon amak-amakan ditanya teu nemalan pon kitu di nu sajana memang susah Pak RT susah ngabandunganana atuh kitu mah ngabandungan sikap jeung caritaan si Gomrang watak jengkel ngan nyaeta atuh meureun geus kitu we meureun ada tabeatna da kukuring ge lain teu dicarek ngan susah hese jigana teh geus ngadarah ngadaging
antara kalakuan jeung kaluhungan ilmu tak itu ayeuna mah kieu urang tempo memang karunya lah cek Ki Jabur umaja ka Pak RT malar nempok nu keur kakeunaan panyakit. Wing mau diajak teh tetela si Abah teu ngajak ka wing ciat si Gomrang sakilat ngudag Ki Jabur satepi ka tempat tadi tetela nu keur kakeunaan kasakit teh masih keneh maceu. Si Uhil tuluy cerik, si Kardun tuluy seuri, sedengkeun Mang Rastam tuluy ngadimplak we ngigel. Harita teh ari Aki Ehon tetep ambek-ambekan sagala dicarekan jiga nu siwan. Deudeuh Kardun, Uhil, Ki Ehon, Mang Rastam aranjeun teh lain keur meunang masing-masing ka bunga atawa ka sedih. Tapi aya naon atuh cing Gomrang kula sakali menta bantuan mikir. Kumaha carana malar ieu jelema nu opatan waras deui ceuk Ki Jabur. Ceuk wingkeun wae antep atuh bah. Kitu ka hayang manehna ke carapeun mah eureun atuh. Sarua jeung mobil beak bensin. Nyata Gomrang, pokona mah urang kudu nulungan siga-sigana mah. Ieu teh aya hiji masalah. Ceuk Mbah Jabur atuh Pak RT nyarita. Di sore kene jang Gomrang kieuna teh tug nepi ka wangsa ayeuna waktu geus nuduhkeun jam 3:30 geus wanci balebat nah jang Gomrang teu karunya keun tong ngareret RT tempo mah kula wargana we jang tuh Mang Odeng meuni geus sepa Nyi Ocih geus sisimekeun awahing ku teu kuat nempo salakina kitu nah ujang teu watir mun indung jang Gomrang kitu ceuk RT ngadenge kecap-kecap indung si Gomrang tina sikepna sok loba heureuy teh robah jadi daria jeung pinuh perhatian ka jalma nu opatan. Ke atuh lamun kitu malah Pak RT. Tongok ka ngamo ka wing da karunya wing edanyaan si Gomrang seuri kang harang hayang seuri para mitra meta ku polahna si Uhil. Hil, ari maneh sadareun deui euy. Nah, buat keterusan ceurik maneh teh lain ceurik samanea euy. Ieu mah boa-boa ceurik 70 maneh euy. Keun urang naon teh saurang-urangna urang saurang-saurang lah urang cagerkeun cek si Gomrang singkil rek mang nyagerkeun jelema nu opat sanggeus gilig rek nyagerkeun jelema nu opat tuluy si Gomrang diuk harita sinuku tunggal pon kitu deui Ki Jabur sakabehna jarempe ngan iwatin opatan tetep mija saterusna si Gomrang mepet panca indra batin kontak kana ka guruna nu gaib nyaeta Kaki Walang Gebang Telilangong kadenge ku celibatin si Gomrang aya soratan katinggalan. Sora ukur kadenge ku si Gomrang wungkul. Gomrang mangkati mimiti ayeuna andika tong cicingeun. Sing caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket. Sabab kadiri anjeun aya nu keur ngakalakeun khususna ka jiwa anjeun. Atuh umumna ka guru maneh nyata Ki Jabur katut pangeusi lemur duku. Sakitu kula mere katerangan ari cara nyagerkeun jelema nu opat maneh kudu nyokot cai herang tuluy dijiad ku maneh sanggeus kitu eta cai kepret-kepretkeun ka jalma nu keur hari anu teu harideng prak laksanakeun kula rek bali ceuk eta sora guruna nu saterusna ngiles teu kadenge deui si Gomrang ngarenghap narik napas panjang. Aduh tetela euy ieu mah aya nu ngaheureuikeun Ki Jabur. Oh, nu ngaheureuikeunana lain ku jalma, tapi ieu mah bangsa ieu bangsa jin. Aduh, ayeuna mah maaf uing minta cai herang ieu, sok gajang lah. Rehang dicageurkeun mah. Lamun muungkeun mah antep sina kitu satuluyna nepi ka isuk. Ih, atuh puguh we, atuh ujang, cageurkeun ujang. Karunya bapa mah cek Pak RT tuluy muru ka imahna. Maksud rek nyokot cai herang tapi kakarage meunang 7 lengkah. Pak RT jeung pamajikanana. Tepung jeung pamajikanana. Rek ka mana Kang? Rek nyokot cai? Sok gancang atuh bantuan mawa. Ih, lain teu karunya nah teu inget apaan sakabeh gentong karosong. Cek pamajikan Pak RT. Para wagi sadaya, barang di bejaan atuh paraja teh kudu jadi pamajikan ajan eueuh cai atuh Pak RT tuluy nyarita. Nya kumaha atuh nyakeun we lah. Sugan aya di Mang Odeng, cek Pak RT sanggeus RT ngaleos. Eta pamajikan RT Jol ngiles teuing ka mana Pak RT estu teu awaseun mun eta lain pamajikanana. Waduh lapur jang Gomrang kakarage emang rek ka dapur. Ari gok teh jeung inung budak nyaritakeun gentong kosong kabeh atuh lapur teu mawa cai. Beuh.
kumaha atuh lain sok di dago nepi ka ngaleterakna kitu suga nepi ka ngoletrak cai teh kumaha mun hayang hinum uing mah kumaha tuh ye eta rek dicageurkeun heug atuh moal teu naon-naon lah kudu kudukeun lah hayang nyaho rek ditempo ku mang langsung moal koredas pisan geus kusaha deui atuh kasade kabehana jarauh lintang di imah mang nu deukeut cek RT tuluy balik deui ka imahna sakedeung geus tepi gancang carita Pak RT geus aya di lawang dapur teu hese da puguh panto dapur Pak RT tara ditulakan da pangrasana aman saterusna Pak RT mukakeun panto brai muka bus Pak RT abus terus ngangkat turup gentong barang bereh gentong pinuh caina meniheranga gencelang tu puguh Pak RT heran ai kunaon cenah isi pemajikan aing cenah tadi nyebutkeun cai sakitu ngemplang pinuh teh herang disebutkeun kosong ngeletrak dasar we cek Pak RT awahing ku amak jeung harita teh terus hanyat heula ka imah kojengkang Pak RT ka jero pangkeng breh pamajikan keur sare meni ngageubrak alah si api molor si dicarekan ku aing rek jadi jalma madit piramenta cain nyebutkeun gentong kosong ye hudang sia nyapekeun salaki hudang udah api molor deuleu cek RT kana awak ke pamajikanana atuh puguh harita anu keur ngeunah sare teh ngorejat bari rungah ringeuh tu rucang-riceng bi acih teh ai kunaon ari Kang RT bet ngaganggu kadu keur sare tibra cing atuh Kang RT sing boga rasa karunya keur mah pamajikan tas capek tadi beurang ngalacai pinuh sagentong ari ayeuna bet ngahudangkeun aya naon atuh aya bangsa bi acih ngambek ka Pak RT ngangles api-api sare pana Kang teh cikeneh tas ti dieu rek nyokot cai ngan can ka dapur maneh kaburu ngabejaan yen cai kosong atuh Akang teh balik deui ngan ku sabab jatuh ka ditu ka dieu kapaksa balik deui ka dieu ari rek kana gentong cai pinuh rek diajar mah dit kitu itu kunaon ari Akang ya ka imah can hudang ya tita tadi ge kuring mah can hudang kami mah ya boro-boro ka hudang teu lilir acan jeung pira ge cai pek we teuing atuh da cai maloba da kari daek ke nyokotna aina atuh ari cikeneh nya kari nyarek nyokot cai nah saha atuh da sidik maneh atuh da teu dipikeun sasieur daek sama diin teuing kuring mah ye teu hudang teu boro-boro kalilir teu nyaring-nyaring acan ngan pek teh teuing ari rek nyangka mah da aya nu langkung tinggal ya geus ayeuna mah bisi janggo menang di laeun nyatukeun lah Akang rek di heula jeung lainna ngarengkol wae atuh milu aub atuh jeung batur ieu mah kalaka molor gawe teh cek Pak RT terus ngajugjug kasih gombrang bari harita teh mawa cai kana kele sadatangna sok eta kele nu pinuh ku cai teh dibikeun kasih gombrang menggila teuing atuh moal kurang subuh mah atuh sigana mah nyakedeung heula hotel meureunnya lain kitu jang gombrang mang teh ye pang nama lain dilaku naon-kunaon teh neangan kele atuh da mang teh moal bisa mawa cai mun eueuh kele mah tah ayeuna aya sok eta cai teh sok rek kumahakeun cing reun cek si gombrang saterusna nyokot kele nu pinuh ku cai sanggeus kitu terus cai nu aya dina kele ku si gombrang ditiup bari diparancahan mapatkeun jampe pamake aduh ieu mah ieu nyaan cenah tembus nawa berkeluar si gombrang teu bener nawan nu diomongkeun anak atuh maneh nu opatan asal waras kudu waras deui asal cager kudu cager deui kudu rumasa maraneh asal tina cai heup ngomong kitu na teh cai anu geus beunang marancahan terus dikepretkeun ka sakabeh beungeut jalma anu opat aneh sanggeus eta cai keuna kana beungeut jalma nu opat dadak sakala sakabeh terus tingku duplu si uhir dadalig degan terus namru pon kitu denu sejen komo aki ehon meni langsung ngedeprak keur mah geus kolot ka tamah tanaga tanaga terus-terusan dikuras ngabandungan kajadian kitu kabeh ting rarenghap aduh leuleus suku leuleus asa komber aing teu bisa ngigel deui aduh tulungan aku naon ieu teh nya iya aduh badubang plak aduh bak gong aduh ampun leus ka bina-bina teuing ceuk pangrastam parawargi eling tuh mangrastam sok atuh lagu bajing luncat kadinya heuh sok kadinya
namun bisa sokarinya tuluykeun prosto monek ya boy. Cek si Gomrang ngalelewaan ka Mang Rastam. Naon itu ruang riung kieu? Eta ki jabur kitu si Gomrang, maneh gilir ngarona Gomrang? Cek si Uhya teu jiga-jiga nu tas kasurupan. Ngarona maneh deuleu. Aduh. Mun teu uing datang mah sigana maneh lapur we euy. Aduh, bibir maneh bakal tuluy cuaw. Lantaran maneh ceurik atuh. Sabab peuting deuleu. Nah, yang ceurik kanaon atuh? Naon ari maneh Gomrang? Saha nu ceurik da kuring mah teu ceurik? Tong sok ngera-ngera euy pajarnya kuring pura ceurik jama cengeng. Tong sok kitu euy. Cek si Uhil ngamek ka si Gomrang. Nya jeung nya Uhil, aduh. Eta jang Uhil pajar aki ambek-ambekan cenah. Jeung nyang ka aki pasti ajeng nini. Kunaon atuh nyarang ka teu hidang jelema teh nya ka urang teh nya euy. Moal karasa tuku ekehon mah. Ari sabab maraneh geus teu sadar ye lantaran diheureuyan ku siluman nu kiwari. Keur gugun tayangan geus tong lomang ngaramek lah kitu ge bener nama sok tanyakeun eta ka Pak RT jeung Ki Jabul. Bener Ki Ehon sakabehna are nyincik keneh ajrag-ajragan siga nu teu areli tah atuh ayeuna mah geus waktuna salat subuh di urang bubar heula tuh tak kadenge suara hayam jeung recet manuk di sarada tanda balebat geus rek datang cek RT nitah kala barubar atuh geus kitu mah sakabeh jalma nu opatan geus bener-bener sarehat deui sakabehna pada marulang ka imahna sewang-sewang. Para mitra kaum dangu RT nitah balubar geus kitu mah sakabeh jalma nu opatan geus bener-bener sarehat deui sakabeh pada mulang ka imahna masing-masing. Nah di urang beteh nu aneh Gomrang cing bantuan mikir naon sababna. Apa dijadi ngan bantuan mikir we duluy nanti katarima pagawean uing dia dispuguh we katarima matu euy jang ngan pikeun lengkah keur satuluyna kudu kumaha sanggeus aya kajadian kieu. Nya sugana tuh peuting ke mah eueuh lah pon kitu deui peuting sejen eueuh deui nu sarua kieu. Uing apa urang jadi kesel ye nya puguh-puguh ye cek si Gomrang nu leumpang gigireun Ki Jabur. Lamun pihak si Gomrang peuting eta geus bisa ngusir pangheureyan jin kalalodra. Sabalikna jirin kalalodra nu gagal dina ngawarah pihak si Gomrang. Jirimna terus melesat mulang ka tempat Ki Jembar rek maksudna mah rek laporan. Tuna heula kalalodra nu mulang rek laporan. Pon kitu deui pihak si Gomrang katut nu sejen. Kiwari urang guar lampah saurang jajaka tedak paguron Cakarnaga. Nu ngejat di tempatna alatan teu satuju ku sikap guruna. Nu narima kadatangan pihak Ki Jaladri. Nya kusawa brek ngalawan atawa ngahalangan niat guruna teu wasa, nya taya di jalan pikeun manehna iwati ngejat bari teu bebeja. Saterusna eta jajaka tedak paguron Cakarnaga tayalian katelah Ki Cakradewa, terus lumampah nu dimaksud rek nepungan pihak si Gomrang nu aya di lembur duku. Teneng ludeng tayaka keung, atuh tanang ringranga tayaka pabur, jauh tina rasa kapaur angang tina rasa karempan. Dirina percaya kana keyakinan pribadi pikeun Cakradewa munasabah mun rek ludeng nyorangan lampah sosoranganan ari sabab dirina geus kalapis ku aji pangarti ragana geus asak dina widang pangabisa nama. Teu karasa Cakradewa dina sajeroning leumpang bibirna gegeryeman jiga nu nyarita. Aing kapaksa lunta ningalkeun paguron lain teu sopan jeung teu bela ka tempat. Ieu hate aing geus teu satuju ku sikap guru anu nampa pihak si Jaladri. Da ceuk pangrasehat aing mah piraku nu ngaran si Gomrang bet ngahucuhkeun kana jalan anu teu beusreug. Aing kungsi ngadenge yen katelah si Gomrang teh saurang jajaka sajajal jeung aing tindak tandukna estu ngabela kanu lemah. Tapi ana ngadenge beja bet sulaya tina beja nu ditepikeun ku pihak si Jaladri. Tapi bener kitu ngaran si Jaladri. Asana Jaladri mah cenah mah ngan murid ngaran muridna. Duh aing poho deui malah ceuk anu saurang mah ngaran gegedugna mah mun teu salah teh saha atunya. Harita Cakradewa nginget-nginget ngaran Ki Jaladri. Waktosna see.